U'izu nafsi billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes muga rahayu sagong dumadi. Para pamirsa pirsawan sadayana, boh nu aya di Kasundan, Tatar Jawa, Nusantara oge nu aya di Malaysia sareng di mana we ayana. Tabe-tabe salam kasadayana muga sarehat jalembar. Amin. Hatur nuhun kana pangdedelna. Muga kenging berkah ti Gusti Nu Maha Kawasa, Gusti Datya Ahung. Kiwari urang mancat karena bagian nu rada luang, rada bebas, masih dina jejer ngaji diri sareng ngaji zaman jejerna eta keneh. Ieu mah ibarat teori teks sareng contona. Burung nu bade dipedar nyaeta singgungan kana dongeng budak angon sareng budak janggotan anu diguar ku karuhun Kasundan di Pantun Bogor. Tabepun pun paralun sanes ngalangkungan ieu mah pangeling-eling keur papada putra Kasundan, putra Nusantara sanes kula ngaguruan. Sate acana kedah aya jalan marga sangkan padang sangkan caang ulah apruk-aprukan babaledo ganting nya kedah aya dongeng ti kolot minangka amparan pamahamanana. Mun teu aya amparan engkina mawa karep sorangan, asa pangbenerna asa pangyahona padahal kabeh oge ecek batur. Sakedik wae kula ngaguar pertelaan zaman kaul nu kadua. Hiji zaman Gusti, dua zaman Nabi, tilu zaman wali, opat zaman kumpeni, kalima zaman nagara abadi. Zaman kumpeni sareng zaman nagara abadi ieu di kaul nu awal digolongkeun ka zaman sangara. Harti kumpeni nyaeta kongsi dagang atawa perusahaan-perusahaan. Zaman ieu seueur kongsi dagang atawa pemerintahan negara-negara di Eropah mahabu ngajajah ka wilayah Asia Afrika, ngajajah kalawan ngarampas wilayah. Kadituna mah najan negara jajahan tos merdeka oge tetep perdagangan atawa ekonomi mah dijajah keneh. Tumuka ka zaman kiwari tahun 2023 ieu masih zaman kumpeni. Dina mangsa peralihan zaman ti zaman kumpeni naik ke zaman nagara abadi aya totonden zaman nu neulah budak angon jeung budak janggotan. Ngeunaan dongeng budak angon tos dipedar ti payun di episode video samemehna. Ayeuna kantun nyaturkeun dongeng budak janggotan. Nu dimaksad ieu istilah budak janggotan sanes bara senti panjang janggotna, hideung atawa beureum bulu janggotna, tapi makna siloka atawa makna majazi, makna kiasan bahasa. Disebutkeun budak janggotan datang make baju hideung, diselendang samping hideung anu geus heubeul sarta ngelingan ka papada. Bentena ari budak angon mah ngalawanna disengsirikeun dianggap pabodoran. Budak janggotan mah dianggap serius. Siloka ieu
tokoh minangka katurunan Nusantara anu ahli kana agama Islam, paham Islam anu tipayun atau salapi meureun nyakal ajaran Islam kolot, bisa disebut kolot teh tiasa artina tumuka ning Nabi Adam, bisa oge paham ajaran tarekat-tarekat kapungkur atau ajaran ti Wali Songo. Aya nu nyebutkeun Habib Rizik eta budak janggotan. Lares Habib Rizik eta janggotan. Tapi itu kalebet kana siloka da teu manjing katurunan asli Nusantara atau gaduh ajaran Islam anu heubeul nu kolot atau antik. Ya orang guar tina warna baju hideung samping hideung. Tabe pun paralun kula bade medar pelambang bendera di Pulau Jawa. Bendera aya 3 warna, hideung bodas katut beureum, luyus sareng pananggalan. Banten benderana hideung, Cirebon bendera bodas, sanu katilu Mataram bendera beureum. Bendera hideung perlambang sifat kukuh kokoh. Dina pamadegan salah disebut salah, bener disebut bener. Mun bener embung disasalah, mun disasalah putusanana perang. Perlambangna nyaeta Bratasena atawa Bima. Cirebon perlambangna Samiaji atawa Dharma Kusuma. Nu penting hirup pribadi bener jujur, lawan batur loba nu salah. Nu penting teu ganggu, mending wae mangkat nyingkur. Ieu jarang-jarang perang, pamit penting teuing. Mataram bandera beureum, lambangna nyaeta Kumbakarna atawa tiasa oge ku Adipati Karna. Selokana ngusahakeun sakana hirup bener, jujur. Upama gaul jeung nu salah nya kumaha da hirup mah butuh fasilitas serta komunikasi. Nu penting teu ngarusak ka batur. Cendak nama budak janggotan teh make paham bandera Banten, bandera hideung. Nu salah kudu jelas salah, nu bener kudu jelas bener. Atau mungkin para keturunan ti Banten nu muka lawang ieu nya tos teu bireuk deui. Ieu mung carita sakilas, moal tiasa lengkap. Mungkin pilari wae profilna dina internet atau nabi Google. Ieu kangge contohna nya. Judulna Tatalu Budak Janggotan. Padahal kula teu terang dukai karak tatalu atau geus prung. Nu jelas ngeunaan budak janggotan anu asli eta wallahu a'lam. Kula teu terang. Ieu ukur sakadar contoh. Punten wae pangarsa Abah Gufron Al-Bantani ti pesantren Unik Nusantara Pancasila. Aduh terah wali-wali Banten samalah nasabna tumeka duka Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Itu oge pastinya aya terah pajajaranana. Nya ahli bidang agama utamana jalur ilmu tarekat Qadiriyah. Cekap gemblenganana 40 tahun tapalaku. Agung jasana bidang pendidikan, ngebantu para santri secara mondok tanpa biaya atau tanpa gratis. Ia ngageuing kana persatuan bangsa, sareng hormat ka para pahlawan, sareng istiqomah dina doa, sareng tarekat. Nu kadua, profil ti Banten nyata pangarsa Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Kiai Imad ieu sesepuh pondok pesantren Darul Ulum telepat mah di Banten. Terahna teras Sumedang Larang sareng Banten. Ahli ilmu agama kuping kalih jero ilmu nasabna kiwari tos kasorot kawentar marga martelakeun nasab para habib keturunan Alawi anu teu kependak sambunganana ka Gusti Rasul. Koping kali nganjurkeun kana tes DNA
atuh seueur anu nolak. Nu sanesna nyaeta ieu mah conto wae. Kanjeng Raden Temanggung Nur Ihya Salafi ieu Kiai Haji ieu ahli agama ti karaton anu punjul dina agamana anu kuno ieu ilmu salafi, ilmu kitab kapungkur nu seueur ngoreksi atawa napi nguatkeun pertimbangan ti dalil-dalil Kiai Haji Imaduddin secara lengkapnya, secara budaya, secara sejarah, secara logika ya pertimbangannya saya pisan. Atuh seueur pisan ulama-ulama Nusantara anu harudang kageuing. Marga ieu paham para muhibin Habib teh kirang saya atau 100 tahun ditinggal penjajahan Belanda kangge memecah belah katurunan para Nusantara nya. Udangna ahli nasab, ahli manuskrip, turun Nusantara ti para raja oge ulama Wali Songo, ti Nakobah Wali Sanga, ti Nakobah Wali Tis'a, boh nudi pesantren atau keraton, atau seueur kerjasama sareng ahli nasab di luar wilayah seperti negara Irak, Maroko, Thailand, Malaysia, sareng liana kami mertalakan manuskrip di Nusantara sambungan tepat henteu di luar negeri. Sareng tes DNA para turunan Wali Songo ieu tos jelasnya. Alhamdulillah tos aya tes DNA na. Ari tes DNA teh eta bahasa ngaji asal usul diri mun dibahasakeun dina ilmu pasti eta ngaji teh disebut ngaji tes DNA. Kitu painten bahasa gampang nama. Udangna ulama Banten ieu sareng para ulama Nusantara dampakna internasional. Janten aya panambih ka semangat persatuan Nusantara, semangat kenusantaraan. Jadi tunggal jalma di bapada sami turun Adam. Janten urang ulah isin kangge nglestarikeun budaya Nusantara, ulah budaya Arab wae nya. Sami budaya Nusantara oge, wadat kejawen, kapitayan, Sundawitan sareng liana kantun pilih bae nu sae kangge umat. Tapi pun paralun bilangkung saur bae carek kula nyuwun hapunten. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.